Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Para wargi kaum muslimin wal muslimat anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aya sababaraha momen, sababaraha saat urang diparentah pikeun maos doa ta'awud atanapi nyalindung ka Allah Subhanahu wa taala. Di antawisna anu kahiji dina nalika bade ngaos Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ngadawukeun fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Lamun aranjeun dek maca Qur'an maka prak geura maos ta'awud nyaeta ngucapkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anu kadua urang nyalindung ka Allah iraha di mana urang nincak hiji tempat anu asing, tempat anu urang kakara anyar asup ka eta tempat. Aya tempat anu dianggap pika keungeun pika sieuneun. Maka ngucapkeun a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sakumaha saur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazala manzilan tsumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurahu syai' hatta yarhala min manzilihi dzalik. Siksa jalma anu nincak hiji tempat tuluy maca doa tadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka moal aya nu ngabahayakeun naon bae ge nepikeun ka eta jalma ninggalkeun tempat eta. Ieu nunjukkeun penting urang nyalindung ka Allah Subhanahu wa taala. Anu katilu nyalindung oge ka Allah di mana tengah peuting urang mireng. Aya suara anjing babaung atanapi aya sora kuda nya. Naon kuda bahasa Sundana lamun disada ngaringkik teh kumaha? Nya siga kitu. Kumaha saur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum nibahal kilab aw nawahiqal hamir bil laili fasta'id billahi minasyaitan fa innahuna yarawna ma la tarawun. Namun aranjeun ngadenge anjing babaung di waktu peuting atanapi sora keledai kuda termasuk anu ngaringgik di waktu peuting, maka parak geura nyalindung ka Allah ngucapkeun ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sabab maranehna nempo naon anu aranjeun teu nempo. Jadi maksudna maranehna nempo syaitan, nempo hal anu goreng. Maka orang nyalindung ka Allah Subhanahu wa taala. Oge di antara hal anu dianjurkeun urang pikeun maca ta'awud iraha tah di mana urang keur ngambek, di mana urang keur amarah nya ngambek anu kacida rongkahna, maka prak geura ngadoa ka Allah ku cara ta'awud. Aya dua jalma nuju parasea harita di zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Kanjeng Nabi lamun eta jalma maca naon anu ku kami dianjurkeun pikeun dibaca nisaya leungit ta ka ambekna. Sahabat Umaros maos naon ya Rasulullah? Cak Kanjeng Nabi maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi mana muncul ka bendu ka ambek ya, maka parak geura ta'awud. Maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim pasti baris di ringankeun dileungitkeun ku Allah ka ambek urang. Oge disunahkeun lamun keur ngambek teh kumaha kahiji maos ta'awudnya maca doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nu kadua ngaganti posisi lamun keur nantung buru-buru calik. Pamikir ngadeg buru-buru calik. Upami nuju calik buru-buru ngagoler. Maka ieu mangrupakeun sebab atanapi senjata pikeun urang ngaleungitkeun ka ambek. Ya. Oge dina hadis anu sanes mun urang ngambek cicing tong loba ngomong. Di mana aranjeun ngambek cek Nabi falyaskut. Idza ghadiba ahadukum falyaskut, lamun aranjeun ngambek pek cicing. Entong ngomong bae terus sehingga akhirnya kumaha ngomong ngucapkeun ucapan-ucapan anu nimbulna dosa jeung maksiat naudzubillah. Jadi cicing pemingambek, cicing geus gitu. Taitan di antara sebabnya urang dijauhkeun dihindarkeun tina rasa kaambek. Oge di antawis anu kada diaos nyata nyalindung ka Allah Subhanahu wa taala posisina nyata di mana urang bade jima campur bade serempon sareng bojo.
Ya dianjurkan maos bismillah, terus maos Allahumma jadibna syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah beri nyalindung ka anjeun nya maos bismillah, terus ya Allah nyalindung dijauhkeun ditebihkeun tina syaitan. Dijauhkeun tina gangguan syaitan oge naon anu dirizkikeun ku anjeun mangrupi anak. Jadi anak keturunan dijauhkeun tina gangguan syaitan upami urang maos eta doa nalika urang bade campur bade sarempan sareng bojo. Ieu diantawisnya sabaraha doa penyelindungan oge Nabi secara umum merintahkeun nyelindung urang ka Allah Subhanahu wa taala dina hal-hal anu di menang ngarasa aya godaan setan. Ya, paminuju salat misalna. Pemiajal menuju salat ngarasa aya gangguan setan maka urang nyelindung ka Allah. Bahkan dianjurkeun bari nyiduh tapi enta aya ciduh teh enta, tapi nyiduh ku angin gitu, nyiduh. Terus orang ta'awud ka Allah, maca ta'awud 3 kali. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oge nalika orang ngimpi, anu dianggap ngimpi ieu teh ngimpi goreng, maka oge nyelindung ka Allah Subhanahu wa taala. Maka diantawis hal-hal anu dianjurkeun urang maos ta'awud nya momen-momen diantawisna urang maos ta'awud nyata nyelindung ka Allah tina gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atanapi maos a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Sakitu anu kapihatur mugi aya manfaatna wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.